Aya dongeng kabayan pelesir ke Amerika. Aduh, ya dongeng jigana rame. Kabayan dina caritana jeung mitoha pelesir ke Amerika. Anu mana di ditu maranehanana teh jalan-jalan ka museum. Eta si kabayan molotot banyak tingalian mumi. Kapan ari di luar negeri mah naon-naon bangunan kuno teh dipajang. Kebeneran didinya aya mumi Mesir kuno. Pas pisan dihandapkeun patung mumi Mesir kuno teh, dihandapna teh aya peti. Anu mana eta peti teh aya batuan. Pas dina batuna pisan aya tulisan angka 1227 BC. Cekabayan teh, Abah aya angka di batu ieu. Maksudna naonnya Abah? Ceuk mitohana, sia mah dasar kampung, katingali kurang gaul, teu gablek kanyaho eta teh pin BlackBerry na Firaun.